anu nyieun instruksi KB bakal itah tanggung jawab engke di akhirat jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan KB cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah lamun nu teu yakin ka aturan Allah KB teh kos kitu mun kieu mah ulah kena boga anak KB bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka teu boga keyakinan ka Gusti Allah sia ge nang Allah nu mere daharna ulah tama kos kitu mah tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu atawa kieu cak salakina teh aing mah sia di KB teh ieu lintuh teuing sakumaha aing nyekelan gurubug aing teresep jasa ieu awak sia ieu bau obat ieu haram tak KB na teh haram eta KB geus kajen atuh aya mung boga anak mah di KB ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masyaallah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama. Mantak urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh okos kuari invest daging ta eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun ki haji nu jadi peloporna ustad malah ieu mentak dibahasa babaraha kali riba keneh kos kitu mah Kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jarra nafan ta kos kitu. Urang nginjemkeun duit ka tatangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jarra nafan. Kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaro nafan ngaranna riba. Ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging, dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheu nya. Ah moalah kitu tah teruslah kagok atuh sabada sia. Tama sabodo tama kos kitu mah ari daek dibeuleum di akhirat engke lolos mandak nenden tenden di dinya teh lampu hurungkeun curug dikiekeun coba sia curug panas dan teu sia cenah riba teh seuneu dikiekeun ja panas atuh berarti riba teh engke dibeuleum panas ya awak keuntungan sejenak, keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak dua perak aing engke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang. Aing ku ngaji mah pan ngerenyet. Eureun mulai. Ai habar ti babaturan doang mah haram. Haram-haram nang di mana sia? Moal ngadenge pan nya. Yuk atuh orang tanyakeun ka kiai barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana heuh teu tamah teh haram oh pan ki oplo tama ki Golkar ta kos kitu cak aing Golkar bae geus eueuh nu haram ki Golkar mah halal kabeh ke bendera Golkar engke berkibar di akhirat alhamdulillahirabbil ka neraka ulah pajar ka surga insyaallah ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan jol ieu riba jol ieu riba jol ieu riba urangna daek bae antak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marahaut
nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang. Ya Allah. Urang kuari keur utar atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contohna nu kamari geus dibahas, budak leutik teu bisa ngurusan dirina sorangan, urus geus beres. Nu edan teu bisa ngurusan sorangan, aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah. Geus eueuh tah aturan mah dijieun di Indonesia menteri keedanan. Usul can aya menteri keedanan. Jadi ngurusan edan sa Indonesia teh sabaraha ribu panu edan teh. Nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah, dieun menterina. Sugan bae menterina milu edan. Eta. Ieu loba keneh. Nu perlu dibubarkeun, depag. Bubarkeun. Lantaran didinya adalah sarang korupsi. Timimiti ihandap datang ke luhur depag mah biang korupsi. Lain biang deui raja korupsi. Lain raja saluwiheun eta naon? Saluwiheun raja naon? Korupsi. Mui. Nu korupsi pancen adek beres ieu teh nagara teh pancen hayang beres. Dia sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres. Kandang-kandang korupsina bubarkeun. Jieun menteri keedanan. Tuh. Urusan edan-edan. Edan pikiran, edan hate. Di penjara teh eusina nu aredan. Tuh, kitu rapih jadi negara teh. Kemudian pengurusan tentang rokik. Lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna. Urus beres. Nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan. Pan hewan teh teu bisa ngurusan sorangan. Urang boga munding, boga sapi, boga domba, boga hayam, boga bebek, persik, manuk dan lain sebagainya wajib diurus. Jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen. Baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atawa ngaganggu soal lingkunganana. Tak eta teh meunang ngaganggu urang. Masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan. Boro-boro aya soang ngising di tempat urang, cacak urang mawa kadu kadeuleu ku tatangga urang teu mere geus doraka. Geus doraka. Jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi. Dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong. Eta henteu doraka eta Gus. Rapi geus henteu mencurigakan. Atau urang mawa kakap nu gede. Lewat ka tatangga, wah. Bisa kieu cek pamajikanna kalah poe mula masak. Mun tatangga mawa kakap gede. Sugan biasana ieu. Tuh, besi kos kitu doang. Ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan. Ieu mah ngising di hareupeun 5 urang kotok urang. Ngising bebek urang, persi urang, soang urang, encan sorakna. Tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah. Geus nu bogana ieu kudu ngurusan. Hiji ngurusan soal daharna. Lain dahar meureun ka hewan mah parab. Parabna. Ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana. Kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi. Eta wajib eta kos kituna wajib dah. Lamun sampaikeun ka paehna kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat.
siksa teh ulah dikira-kira ulah naon gitu ngaranna lalawara. Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing. Kemudian eta ucing teh diparaban teu dilepaskeun teu paeh di jero kurunganana. Cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka. Teu hadis eta teh kan pohara jasa lantaran teu diurusan. Mun endek di paraban teh ucing. Mun moal di paraban atuh leupaskeun. Keuna ngencar. Eta ku sebab awewe teu ngurusan kana ucing. Paeh di jero kurungna neraka. Sarua urang boga manuk. Sarua urang boga hayam. Sarua urang boga domba, boga sapi, boga munding. Paraban jeung sing hade ngagunggang-ngaganggu nalamun teu daekeun nu bogana maraban teu daekeun ngurusan nah ieu geus oe-oean bae ieu keboe oe berarti hayengan parab oe hayengan parab cak tatangga eta pasti kebo lapareun tah aju gitu di paraban teu diangon teu dibawa ka gunung teu tetep bae kos kitu oe-oean tah na ieu segera samemeh paeh laporan ka hakim. Jadi aya hakim urusan perhewanan lain masalah perhewanan kesehatan anda dan lain sebagainya urusan kos kitu di urang ge aya menteri kehewanan ngan encan datang ke urusan kos kieu lapor ada apa dari mana kamu saya dari Ketos ada apa lapor Pak tetangga saya punya kerbau dan sapi kemudian udah oe-oean kedengarannya udah 2 hari Pak terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus tapi ternyata dia tidak mau ngurus. Dengan demikian saya takut ini menjadi siksa. Saya lapor kepada Bapak supaya segera diperiksa. Oh ya, siapa nama kamu? Nama saya Salawi. Agak saya Salawi. Tangan langsung turun tim sesuai jeung laporan tidak. Panggihan nu bogana Sanggesa dipanggil nembogane tanya, Bapak pemilik ini kerbau? Betul. Emang ada apa Pak? Saya mendapatkan laporan dari tetangga Bapak yang bernama Salawi. Lalu saya katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean siang dan malam. Dengan demikian saya akan periksa cek hakim kebenarannya betul apa tidak. Betul Pak. Kenapa kamu tidak ngempanin? Capek Pak. Dan saya sekarang udah nggak bisa cari empan kesana kemari udah kagak ada rumput. Ya harus diusahakan beli rumputnya. Di sana masih banyak tuh di Sewan. Sewan masih banyak. Di Sunopon banyak babi-babi mencek-mencek. Waduh, katanya saya buat belinya nggak ada. Ditekan ku hakim. 3. 1, pilih, jual. Kalau tidak diempanin harus dijual. 2, dipaksa suruh ngempanin. 3, kalau dijual pun tidak mau, diempanin juga kagak. Nah ini otomatis dipotong. Pencit. Cek hakim ini harus dipotong, ya. Tapi jangan sampai lupa bagi 2. Masya Allah hakim teh mutuskeun kos karar itu bayar tungtungan. Eueuh be hakim nu mulus. Cak hakim boro-boro hakim kiai ge sarua. Atuh. Ieu memang negara geus acak-acakan. Ulah hakim bae kiai ge sarua. Mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh. Cak hakim teh. Bener oge sih. Aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar. Acak-acakan acak-acakan guari negara urang teh lantaran pemimpin nu 2 acak-acakan
umaro jeung ulama. Sinfani dua golongan di mana-mana saluha beres, dua golongan beres rakyat kabeh. Di mana acak-acakan rakyat kabeh. Geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna, umumna di dunia nu salah dua, kiai jeung pamarentah. Eta mah lain cakula, cak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggis beres teken eta. Namun memang daekeun ngajual alhamdulillah, daekeun maraban alhamdulillah, teu daekeun maraban jual alhamdulillah, selesai geus masalahna. Lamun memang diantarekeun paraban ge henteu, dijual ge henteu, encit berarti tuh gitu rapih. Jadi berarti negara teh boro-boro ngurusan jelema nu geus strukturna rapih ti mimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT. Tak eta teh rapih urusanna jangan rapihan. Skup handap aya desa, aya jaro, aya RW, RK, RT, jangan rapihan umat. Geus rapih teh strukturna mah. Naik ka luhur aya camat, bangun masalah rakyat teh lamun teh mah diurus, jageus puguh. Naik ka luhur aya bupati, naik ka luhur aya gubernur, naik ka luhur aya menteri, naik ka luhur aya presiden. Endek aya kendala di mana rakyat sabenerna mah jageus sakitu rapihna. Urusan tanah geus puguh aya, urusan listrik geus aya, urusan cai geus aya, urusan jalan geus aya, urusan pasar geus aya, kabeh geus rapi. Asana ieu teu kudu aya masalah sabenerna mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala. Kabeh rapi, nu encan aya teh nyieun karapihan. Strukturna mah rapi, ngan teu bisa nyieun rapi. Jadi nu bagus teh strukturna. Anu jore mah ngalaksanakeunana. Tah etalah negara urang teh kos kitu, masyaallah. Mudah-mudahan pamarentah nu balalener dipanjangkeun umurna. Nu teu balalener mah mudah-mudahan panjang umur deui keneh lah. Masya Allah, ya negara urang kos kitu. Tapi masih kene aya pemerintah nu boga nurani. Masih kene aya kiai ge nu boga nurani nu deudeuh jeung nyaah ka rakyatna. Eta teh ditangani ke ku pemerintah. Guys, kuari mah bawa bae teh ke bawahna teh aya engke tim pengurusna. Urusan coba heulanan diantarekeun heula. Cara ngurusan anak paraban, danana ti mana? Cokot aya khusus. Dana urusan pengurusan hewan, mun eueuh kandas nyokot ti Baitul Mal. Jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah, diorganisir. Dirapihan komponen-komponenna. Mimiti pemimpin datang ke hadap pengurusna teh aya. Ya sabulan diurus ngalintuhan. Nah iya Pak, ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana. Sekarang sudah gemuk, biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta. Nah ini bagaimana kelanjutannya? Mau diterusin dibayar? Mau diterusin dipiara kemudian bayar terhadap negara? Atau ini mau lepas tanggung jawab? Ceknya saya mau lepas tanggung jawab. Jual ku pamarentah secara paksa. Jual lakuna sabaraha duit tak kebo, ternyata lakuna 10 juta. Tah eta 10 juta cokot 2 juta urut maraban 8 juta bikeun kanu bogana. Wah rapih luar biasa. Ngeunaheun tah ngaji mah kos kitu teh ngalaksanakeunna boro-boro ngurusan kebo. Ngurusan haji ge datang ka kuari can becus. Can beres ngurusan haji bae can beres komo ngurusan kebo. Asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut eueuh. Buntut eueuh buntut. Sabulan mah asana 2 suku geus. Aduh ya pamarentah geus teu bisa dipercaya jasa. Masya Allah karim ya Allah.
ya Rabbi. Jadi geus teu ngeunaheun ka rakyat. Kuari daftar aki-aki umur 70 tahun engke menang giliranana genep tahun kaharep berarti pas berangkat 70 genep asana 70 hiji 2 ge modar pak aki-aki. Jadi gua ya masyaallah karim. Jadi barang nungges rapih teh di utak-otek dirubah-rubah geus rapih baheula urusan haji mah rapih. Masalah sama sekali masalah. Tapi dikutra-kotrek jadi bermasalah. Mantep cek edah sesuatu anu geus rapih ulah sok dirubah-rubah nanaon ge. Mun deuk dirapihan. Emang gua mah kabeh di deuleu anak mudana bae ge meuli motor anyar bukaan berkona. Bukaan sena eta pan jelema blon eta. Bukaan kabeh tinggal ulutu dan becak bapana aing naek ka naonna ieu. Tinggal jok doang aing mah isin makana cak bapakna. Aduh sorana digedean. Brotot. Waduh, kulantaran butuh bapana naikkan eta kan. Waduh. Kakek-kakek masyaallah mantep ini. Kakek-kakek masa kini hiji jadi neuti. Ayo ya si mbak boleh nih atuh geus naik cek aki-aki jahil laku cenah motor kos kieu aya lepis ya nu nganggur tungtungna mapan kolot make lepis pakai kacamata hideung sapatu hideung jangan bonceng si mbak geus teh alecreg kieu teh eta kos kitu ditangani ieu keur carita ngaji jadi boro-boro ngurusan jelema sangkila ngurusan hewan ge geus rapi ialah tanda Islam teh maha man amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama eueuh nun teu kaurus naon coba deuk ngomong naon coba urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teh malah kuari malik sekene encan ka urusan teh urusan kos gitu kok urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka handap teh geus rapi dibagi 12 sub. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun taya di antarana kuari pengurusan tentang hewan. Siga de nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam gitu keneh nu boga domba na kurungan nu rapih urus kombongan supaya di dunia urang rapi jeung masyarakat hablum minannas di akhiratna urang rapi eueuh nu kasinggung ku hewan urang ipan urang teh hirup teh berlanjut hirup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang melalui paeh heula urang teh hirup paeh lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipikeun ka leuweung dipikeun ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing ada. Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari. Tah ieu urang kuari nu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke. Nu mentak di bejaan kredit haram. Cak nya aing kajeun dibawa bae ka akhirat tah mah. Dek dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajeun aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana. Aing siap bah ngejungkel di neraka jahanam pelas. Aing mah terus bae invest daging mah kajen teuing jeung kiai haram ge geus lah pokona mah. Atuh los. Sakadar nyampekeun supaya salamet.
supaya orang di dunia ngenahin ibadah di akhirat ibadah orang hasilna mundal eta masyaallah ieu pengurusan hewan nya boga manuk kurang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu bikin cawa Ambon naon parabna beo parabna daekeun teh maca uge kerak naon tah parabna kerak tah manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang dek miara secara fikih silakan bae secara tasawuf mah ulah secara fikih mah mangga bae ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawufna masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dang ulah kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atau eukeur suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh pan bisa diajakan ngobrol emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain aya nu suara subhanallah aya nu suara Allah Allah aya nu suara la haula wala quwata illa billah aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih kajen kuku manggih moal manggih kok moal aja moal manggih tah eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah, sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir. Nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nu kitu mah. Pencit bae tah nu kitu. Teh nu rapi sisit tah eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongo ngabejaan geus tereh nisful lail. Eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah mual pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadengena ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna lamun nyana jam setengah 12 kadengena ku waliullah wahai masyarakat sakedeung deui nisful lail ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 ka ditu hudak mantak alhamdulillah tanpa kotok kurang mah harudang neuleuh bola tuku kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudangkeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan ya Allah ya Rabbi kurang kadengena ngan kongkorongok kitu bae setengah 4 nyana ngabejaan deui we as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum udang eta kotok jagot geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena ku urang Allah atuh sieun urang je pan aing eleh ku sia purukutut sia zikir aing henteu mantak ke waliullah mah kadang-kadang teh kadeuleu ku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge ku nyana aya batu dicokot ku nyana di kantongan diminyakan teu nyaho pan urang mata teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena ku nyana keur zikir subhanallah ai
batu gerzikir menghormati zikirna lain batuna kadelewe ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk menang inopa beda ya dedelean dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi geus jadi mah beda keris kunyana dipais diais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok dikiekeun hendak dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manyana maju make mantra-mantra yang gunung karang yang gunung santri yang caringin yang subur pare yang aja baik enak manggil kula agar istirahat dipanggil enak iya ya kumaha ya ucu ya non cu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seren balanggeun geus sama masyaallah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan bisa ngadenge suara setan ahli tasawuf memang kumaha gitu lain bae nya bisa ngabedakeun ieu ikhlas ieu henteu ieu mah suara setan ieu mah suara jin atuh bisa pernah hiji murid nelekeun wudu kiaina didelekeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina teh terus kali henteu terus kali henteu cak muridna babacana pan henteu heran aing mah guru aing jadi kieu ye nya mah henteu kaleungeun ka dia henteu beres ka suku beres sia nu hitut atuh cak murid depan ka aing waduh cak murid teh beres ye guru ye sia nu hitut mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing nanya ieu guru aing kieu amat sih seukeun ieu guru anu luar biasa patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rofal hadasi ari ka dia Allah mati ni kitabi ari ka dia latutini kita mundek di doaan teh mah henteu ge teu naon kitu bae lah doa ti guru teh ai nya mah ka dia henteu eta kutungtungna sia nu hitut teu arti muridna panasaran we ai ahli torekat batu geus kos kitu beda pokoknya sing hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho me ulah ulah nyaho kula panasaran dek nurutan bae tungke mun ka dieu henteu atuh ulah lantaran panasaran kula moal balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama Pak ieu teh yang bisa ibadah cara mama ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dia cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawas-waskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawas-waskeun cek setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumba henteu sia goblok sia moal was-was aing mah hatina kitu ka dieu henteu ari eta terakhir cek setan teh mama ngalawudu deui hitut pan aing mah teh hitut sia nu hitut oh gitu pan apa berarti gak ada suara setan taman
tuh beda lu mentak sing hade lamun neuleuh ahli Allah keur ngalawudu beda Mama Sobari ngalawudu na make nyere Mama Sobari Garut mah clong set clong set clong turutan ku sia ayo wallah sing hade jeung ahli Allah mah sing hade take ka imah gede geus kitu babacaana henteu saya bakal cerita ahli Allah beda atuh ahli Allah maka jen gugung mangga gurutuk sebab aya istighfar bae engkena aya subhanallah bae kumaha keur datangna nya teh kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan tah jadi beda engke ge nya ngome manuk kadeulna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade nu kadeuleuh ku urang zahirna bae nu mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon lantaran nyana geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nyana nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon iwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah aing mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya hukum ulama ternyata di surga kialat di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari kuburanana dibongkar beleger salah satu tanda ahli ma'rifatullah wa rasuluh ieu di mana-mana maot geleger naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nya na bae lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal keluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana lain deh ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan sumun kotil sing ade nah ieu keur carita fikih urang mah ye pengurusanana begitu luar biasa menurut agama etalah lamun nu makul paraban inuman nu rapih mun manuk kitu keneh naon kitu nu rapih cai-caina periksa heula kurang beusinga goler kakurangan dar adapun engke kena panyakit parabna loba cai aya bae atuh lain urusan boro-boro manuk nu ngurusan ge mangkal modar lain urusan mah nu penting ieu secara fikih rapi sing hade sakali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek itu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu keneh besi kaganggu ku sorana itu keneh hayam tata teh sing hade besing ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam ieu kan bahaya tatangga mandak rapih urusanana eta mun makul mun goer makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nutara di dahar model ucing model ngingu ua model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goer makul
tetap wajib di Paraban orang boga buaya di imah wajib aja di Paraban sing hade lamun teh di Paraban doraka urang boga maung wajib aja pamilikeun daging urang boga monyet nah Paraban urang ayo terus boga naon ciamang teh ucing teh Paraban wajib di Parabanana mun teh di Paraban Zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mah mah atuh meong garong disebutna tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing ieu ucing mana ieu aya silsilahan ieu mah bin anu oh bapa moyangna Jepang ieu mah bin anu oh bapa moyangna Australia bin anu oh ieu mah negro ucing ge atuh aya silsilahan nu mantak harga ucing teh begitu ditingali ucing ieu oh bin anu Australia hargana 150 juta ucing dibikin ka urang kadieu ka urang ketos urang putat ka di tengah deng ya ucing mah 150 juta jadi imah aing loba atuh lain ucing kos kitu bego ucing di imah siapa dibikin ge teh harayangeun pan ieu mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi ucingna teh anu gede anu leutik ngaranna ge macem-macem eta teh aya sorot mata kucing teh di mana-mana aya pamalingan di deureu doang ku ucing set geus boga maziah lumpat jadi lain sambarangan saucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata meng nu aslina hebat meuli be urang di nu ngampar teh 2000 atuh naon eta mah sintetis ieu mah mata ucing teh jadi dina ceulikna aya maziahan dina ambeuna aya maziahan moal mahal 150 juta aya nu 100 juta aya nu 50 juta paling murah tak ucing kos kitu mah 20 juta Wari dibikin ya dikamasankeun dijual ya ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dia 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini kabar ente ku atut mending meuli Scoopy teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing kitu keneh anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar aya nu 800 aya nu 500 moal sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae nomor kadua eta anjing moal maling nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna enta mah terdidik teh mah anjing teh masyaallah mantap hargana 1 miliar teh mah anjing teh ieu lamun kelas dunia mah masyaallah pelacakna pohara jasa ieu polisi nu aya di urang we polisi tah baka anjing pelacak tilok misleut geus kikian we ka imana tah kitu eta ge sarua tah nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot geus eta irungna seukeut eta nu kolot eta ge sarua nya ge asal kaambeun we salaki nyandung iya kajen ngomong iya pelakuna pelacak teh macam-macam jadi berarti pamajikan nu kolot teh sarua jeung herder nisbatna eta dina pada pelacak nah ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram lamun Ki Zaid miara ucing miara anjing misalna miara naon be kemudian nyana teu daekeun maraban nah ieu laporkeun tim datang nitah 2 hiji nitahna teh jual atawa maraban mun teu daekeun ngajual teu daekeun maraban ulah waka ditindak bawa heula ku hakim kandangan heula di naon kitu di kantor aya khusus kandang-kandangna biayaan heula selama seminggu 2 minggu cokot danana tidinya anu geus terangkum atau ti Baitul Mal setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim kanu pemilikna ieu kuari geus diurus dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian nah ieu kumaha tindakan selanjutnya apakah mau dijual apakah hendak kumaha di Paraban sorangan
cengnya nanti geus teu sanggup ulama berarti jual sabaraha hargana ternyata hargana 10 juta beakna sabaraha 2 juta bikin 2 juta 10 juta me cokot 2 juta urut parab 10 juta bikin 8 juta bikin gitulah jadi rapi kamiara-miara ucing miara-miara gitu gajah dan lain sebagainya nah eta terapi mantap kuari mah dijieun taman safari kemudian kebun binatang eta teh wajib diurus mantap asupna make karcis jang naon eta jang ngurusan hewan sebab mahal pengurusan anak pancen eta pengurusan nama palingnya sapoe teh beakna 10 juta sedangkan menangna 50 juta panu ngurusna ge hewan kene geus dianggap hewan babarengan bae geus jatuh saralati nya na ge geus akur bae geus jeung sapi berarti tuh kitu babari bae jadi rapih urusanana masyaallah ka urusan-urusan nu kieu diurus walaya libu madara temenang meres karena cai susu nu ngebahayakeun waladah kana anakna andai kata aya munding andai kata aya sapi kemudian nyana keur nyusuan teh diperes susuna dek diinum atawa dijual tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya kekurangan cai susuna teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperes sehingga anakna terlantar doraka wa malaruhalahu kumaha ye kuari lamun pengurusan nu eueuh rohan solokan ti negara sampai kadinya masyaallah kali mantek aya bae menteri pengairan lain menteri tama mantri beda dokter mantri menteri urang lembur mah akur bae dokter padahal dokter atuh lain deui nya ieu ge mantri menteri atuh lain deui mantri mah nu boga nu lencos teh eta mantri nanti suntik kayak mantri pengairan iya urusan solokan baik solokan nu dihareupeun imah urang secara pribadi maupun solokan secara umum kali-kali sumur-sumur teh rohan tamata nailah wa malaruhalahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin anapun ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan dibebener selama henteu ngaganggu ye solokan teu ngaganggu ka masyarakat atuh anteupeun bae keuna ngalir sakikituna solokan ieu salila teu ngaganggu tapi ketika ngaganggu berarti urang kudu menangani soal gangguan tersebut ya Allah datang ka solokan nu teu aya ruhan kuari menampung hiji tempat teh kana sampah di tanah batur doraka urang teteh miceun sampah ka tanah batur doraka teteh sebab naon atuh sampah dipiceun ka tanah batur kudu minta izin heula ka nu bogana punten ieu aya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka tak kos kitu teta selama ku masalah silakan begitu bermasalah mentak ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae balik keur mah teu izin disingraikeun hese pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngamatak jadi huru hara bae Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakterna mah tetep bae heuras Cirebon sarua bae didikan wali didinya teh tapi ketika kurang diganggu heuras bae Banten Alahadin Sawa sarua bae heuras bae urang Banten teh kajian kukumaha ge
padahal teu sakabehna heuras teu resep aya nu heuras resep sia seuri heran aing mah kuduna ge awewe temen nu seuri eta kos gitu. Nah gitulah jadi solokan-solokan selailan teu ngaganggu eueuh masalah ya tempat-tempat sampah salila teu ngaganggu eueuh masalah ketika geus ngaganggu perlu ditangani kumaha carana babarengan lamun solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi mun teu musyawarah jalan eta teh laruhalahu malaruhalahu ide contona kakonatin wadarin watorikin dan lain sebagainya ieu jalan kemudian ieu jalan rusak teu ngaganggu teu wajib diomean teu wajib tah cak di dieuna la yajibu imaratuha tenang bae tapi lamun geus tukang endog raragagan tukang piring jelema naik motor teh nyaho horenganan jurang guplok moal naon ngaguling dan lain sebagainya na ieu kudu tanggung jawab sata nu tanggung jawab na ieu lurah usul ka camat usul ka bupati teh fungsina jang urusan kos kitu selama teu ngaganggu jalan teu wajib diomean ketika geus ngaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean mun teu diomean geura paeh kabeh lain bupati bae bupati dan ke ditanya camat dan ke ditanya lurah na ditanya meujeuhna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil sia bangun musuh bangunna gitu tah salila masalah tah ieu dalil malaruha lahu la yajibu imaratuha teu wajib didangdanan teu wajib diomean tapi lamun geus ngaganggu nah ieu kuarima transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditinggali ku pemerintah antara Kukun nah Balaraja Serang dan lain sebagainya ieu teh dana nu sakitu gede nah omean wajib teu ngomean bahaya ikir carita kanu kitu-kitu aya jasa Masya Allah rapih jasa ieu mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula teh ieu bae deuk ngurusan kos jeuheulan ieu geus beres geus eureun deui kula mah jadi bupati nanti geus bisa kitu geus lah sabulan lah jadi bupati sebulan jadi beresan can anggeus atuh 2 bulan can anggeus atuh 3 bulan can anggeus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu oplok deui bae emang geus gararita tapi lamun urang na beneran mah ulah hayang untung di pamarentah bener-bener ngurusan rakyat jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal make perak ka ditu lain lalagaan emang teu nyaho gitu urang nyaho jasa perak teu kudu make aspal teu kudu make semen di perak ujianana rakyat teu bogaeun duit jang dahar cokel cual Masya Allah iya mah boro-boro make perak make semen nu kuduna 6 senti turun pres kudu 4 senti bae datang ke pelaksana gideg ge siap ulah gideg ge lain wayah zikir kuari mah dipres 3 senti Masya Allah karim tah iya mah lain di dia di Jerman mah Jerman ge orang nontonnya di dia guru nama orang-orang kade aduh capek orang nyaritakeun iya urusan jalan urusan naon gitu ngaranna kantor darin perkantoran selama kantor eta teu mengganggu teu kudu diomean jeung selama eta fungsina masih kena stabil teu kudu diomean ieu imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum kantor teh musola teh masjid teh pokokna mah nu eueuh rohan nu eueuh ruhan carana teu wajib tadi diomean didangdanan teu wajib salila teu ngaganggu jeung can aya perlu urang ge boga imah ye tetenya gede boga imah teh gede kamarna aya genep lantaran loba anak sia di dieu masalah cak pikih kuari mah anak nu kahiji geus kawin kadua geus kawin kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini imah gede pada teh kudu diurus
kudu diurus tidak kudu diurus teh disapukeun kemudian aya jukut-jukutna kumaha cenah kiai jak kula mah sanajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los masalah aki-aki jeung nini imana gede teh diurus jukut datang ka jandela wow maju di dinya bangsa ambrang-ambrang geus masalah nini jeung aki-aki nang saukur atuh sabira nini deuk susukaan jatuh lalambeng deuk naon deui atuh nini noelan aki-aki sia noelan bae geus mal hudang aing geus mal hudang geus teu nyara rambung geus urusan asmara geus teu nyara rambung geus paling main kerokan bae atuh deuk naon deui cak nini ieu pegel ya dia aing rokan cak aki-aki na aing ieu urutan paling sakikituna doang deuk naon deui coba hayu kajen kumaha ge ditoelan ku nini-ninina pegel noelan cenah pan ieu jadi teh udang nyaho cenah sakikirna bae atuh geus bae tah kuari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun teh jukutna datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los hiji waktu aya ore nu hejo teh naon ngaranna ore pucuk arasup ka dinya jameureun pajar gunung teh imah teh atuh ngahiji jeung ore aya betah mah datang ka dinya tatangga beuh cenah ieu imah teh dia aing betah mah kos kieu atuh masalah tah salila nyana betah hirup kos itu los geus tuh cak aki-aki cak aing geus kudu nini nu marah teh kamari atuh kokoret cek kiai ge teh kudu aya urang betah mah geus aing mah nurutan kiai bae dasar males tempat tadi terus kokos masak aya urang teu lapar teh kudu masak urang isuk-isuk teu lapar kudu masak sore teu lapar teh aing atuh teu kudu atuh geus bae ieu mah urang masak sote urang lapar ketika teu lapar atuh ulah sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los ieu masalahna mala ruha lahu la yajibu imaratuha tapi ketika urang teu nyaman di imah eta teu nyaman perlu dibersihan jang kenyamanan teu nyaman loba jukut bersihan kitu kene ieu aing geus kolot bebeja ka anakna aing mah geus sekolah teu betah loba ting kamar sieun pan emang geus sekolah teh sieun atuh aing di kamar ieu jeung emas sia tapi di kamar itu bangun galumbreng bae ku aing diteangkeun ja eueuh sasaha beureunanan dieusian kuno gaib teh mah atuh geus aing mah ku ari mah pangmeulikeun bae ieu jual ku sia imah ieu atau eusian ku sia atau dikontrakeun aing mah pangmeulikeun imah bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae wah iya bapakna kudu kagrogol geuning cukup panggieunkeun nu ka kamar bae atau 2 kamar bae dirampingkeun aya geus teu fungsi mah dirampingkeun tah kos kitu tah teu fungsi mah geus weja gede teuing ye jual gede teuing ye atawa aya mah imah teh lantaran gede urang pake pengajian masalah daripada ieu urang sepieun aya ustad di dinya teu boga majelis nah ustad tadi tad enon esok ngaji bae di mana di mushola pas sedak-sedak kuari mah pindahkeun bae ka imah ka dieu ieu imah aki ye geus pararindah kabeh anak kaju kuari gede jasa ye nah ieu mah yu urang di dieu bae ye nya ngan bayar sakali ngaji tolol tah aki main bayar mah lulu gara-gara gagolkar jadi mainna duit bae insyaallah solokan teh kantor teh imah teh majelis teh kemudian atuh ayeuna mah mushola teh masjid teh wajib didangdanan selama teu aya manfaatna can kanyahoan manfaatna lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar masalah urang ngadangdanan mushola padahal mah ieu mushola teh anu salatna ge ngan 2 jajar ngan 3 paling komo subuh manu azan nyana nu ngimaman nyana mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah mushola mah bisa digadaekeun eueuh nu ngeusian tapi lantaran ieu imah bararagus kabeh mushola butut padahal mah fungsina teh masih muat keneh diomean demi syiar eueuh masalah
siar tapi lamun muda gria doraka asana ieu mah ieu imah itu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong aya mushola kunaon barang di deuleu bocor caina ge ngerewek jasa teu etis ieu mah teu boga gedong kunaon deui atuh henteu naon kitu ngan teu dula-deuleu teu mamantes maneh musyawarah yuk urang bangun abeh syiar agama kadeuleu jeung katembong rapih jeung bagus yuk tak tengah bangun gitu teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang kadinya kamangpaatan kecuali kieu ieu mushola nya jore nya pinu teu muat ieu mah ye mun magrib mudal ka jalan-jalan datang ka aki-aki mah di jalan cicingna ge lain salat tah ieu mushola na yuk urang rapihan urang gedean sesuai jeung naon gitu kebutuhan fungsi musyawarahkeun kira-kira urang sabaraha ieu jam magrib geus mudal keluar yuk ayo musyawarahkeun demi syiar tah eta mah masalah gede jasa ganjaran kitu keneh masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun mushola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua bae urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pangajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur ti mana-mana sok datang ngendong gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur secara pikir kos kitu ieu mah urang kadatangan ku dulur kadang-kadang ti Jawa Tengah Jawa Timur datang ka imah urang ngendong 2 poe 3 poe kamar nangan hiji doe ngampar di tengah imah sedengkeun pan birahi mah di mana bae ayana aduh mangkani nyana geus ka 2 peuting mah hayang ngeunculak cileuk mangkani ngampar di tengah imah aju nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun ka teja godomlang Ita pikir dah tuh. Jadi rapih jasa agama teh datang ka nu kos kitu. Mun kurang dibahas secara panjang engke ngabangun teh aya nu wajib, aya nu sunah, aya nu makruh, aya nu haram. Tina aslina mala ruha lahu kakonatin wadarin la tajibu imaratuha teu wajib. Ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha. Bahasa teu wajib teh ya jatuhna ke kana naon cek usul fikih ditotor ku urang teu wajib mah mungkin sunah teu wajib mah mungkin mubah teu wajib mah aya kamakruhan teu wajib mah mungkin haram ieu bahasana luar biasa indahna bilagah ngabahasakeun la tajibu henteu kieu henteu haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatohna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina. Masya Allah rapih jasa mun urang ngaji memandak mulai ti kuari dula dele jalan di sisi imah urang fungsina ieu loba nu liwat rapihan jalan cai kuari mah musim hujan besi aya nu magol-magol rapihan ganjaran asal ditita berarti ganjaran gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan lamun memang geus aya strukturna di negara lapor ternyata urang lapor henteu peduli urang jeung masyarakat urang boga ganjaran nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu loh eta mah nagara henteu ngurusan urang ge henteu atuh salah sahijieun salah sahijieun urang bae atuh nagara kudu tanggung jawab kuari teu tanggung jawab urang bae jeung masyarakat babarengan rek urang meunang ganjaran rapih nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab engke ge aya bagianana di akhirat nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae ulah hese-hese jadi rapi Masya Allah ngeunaheun ka urusan-urusan jalan cacing urusan-urusan gitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya aya pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung malah ruhalahu eueuh rohan hutan eueuh rohan gunung eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus ditata sedemikian rupa ieu gunung naon ieu ternyata ieu mah gunung batu pibahaneun marmer pibahaneun granit pibahaneun keramik sok urus
itu boga saha boga pribadi endek dijualna terserah pribadi ieu mah oper alih ku nagara sok jang nagara mun nagara carita nagara berarti jang rakyat betul bahasa dari rakyat untuk rakyat eta bahasa ngeunaheun jasa ti rakyat ka rakyat ku rakyat enak kadengena tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna eta teu ngeunaheun tah mun ngadenge kos kitu tah geus aya babatokna tah Masya Allah nikmat jasa ya nah dia kuari kali nah dia kali maya maja berarti menghasilkan naon menghasilkan mutiara dirinya teh aya batu-batu kali maya nah ieu teh nu saya teh anu perorangan sok ai endek mah ieu ternyata ieu mah anu nagara urus ku nagara lantaran kalimaya teh lamun geus bagus mah aya penampanan di Jepang kayak di Jepang diolah dijieunnan mutiara dibawa deui ka Indonesia emang gitu bae di Indonesia mah emang gitu bae uyah ge uyah dibawa keluar ke urang nu meuli emang kos kitu bae di urang emang kos kitu bae di urang mah besi diolah ku urang luar urang nu meuli jadi salilana urang mah jadi konsumen bae konsumen bae insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu selain daripada Habibi teh bermunculan tapi nyana lebih baik dikontrak ku urang luar daripada ngabaju ke negara mun ditanya kurang teu ngabaju ke negara siap ngabaju ke negara ketika usul ka negara kami geuk mengajukeun negara cak negara can aya porsina kakarak boga 10 gelas ieu geus beakeun kabeh jang maneh mah dibagi dua bae tuh teu hayang kos kitu contohna datang ke maju iraha di Indonesia mah wabeh kurang luar baik ketika nyen jalan tol Prancis Jepang tuh Jagorawi citu luar biasa urusan ku ari ku negara urang bisaeun nyen jalan tol Jakarta Merak Gorobag teh bisa liwat Gorobag teh Jagorawi mah datang ka kuari stabilna luar biasa pernah rusak tambal tapi jerona basicna luar biasa naon gitu kuat nah ya ditangani ku insinyur Indonesia padahal mah bisaeun yeun model kos kitu teh bisaeun janyeuleuh nyonto gambarna aya tapi ketika dipraktekkeun ku orang Indonesia jadi jalan kebo urang nyamayar nya badegdog bahasa mana teh badegdog nah talah orang Indonesia teh kurang boga wawatek kos gitu teu rek ngabajukeun negara Masya Allah kula mah mentak begitu ni cicing baheula di mana di Singapura resep jasa eta jalan da rapih jasa cek jeung mah Singapura mah Singaparna Tasik eta teh rapi di luar negeri mah di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor sebab naon ngaganggu ka batur jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sabatur aya urang ieu urang nyetop ya mobil bus di deuleuh rasa sepatuna kotor oh ditutup dah itu meunang datang ka magrib moal meunang mobil atuh wow di urang mah komo urang Rangkas Bitung mah waduh geus ngan teu singkal doang anu dipaten ka mobil orang Rangkas Bitung mah tuh Masya Allah taya keur carita urusan ti mimiting urusan manusia datang ka tahapan abid nu edan kemudian atuh nu teu boga indung bapa berarti yatim piatu kemudian ku ari mah hewan anu didahar hewan nu teu didahar sanggeus teh hewan kemudian anu henteu bernyawa berbentuk solokan, jalan, bangunan, gunung-gunung dan lain sebagainya hutan-hutan perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat Masya Allah jangan ngeunaheun jasa nikmat jasa coba ku hari di Indonesia ya kesulitan soal kayu teh hese jasa guari dina ayana mahal ka bina-bina padahal ieu Indonesia ti Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin gua 28 provinsi atau mungkin gua mah dibagi-bagi leuwih ta eta teh 70% ieu adalah hutan dan lautan saeutik nu dieusi ku jelema
urang dulu ke Palembang, urang dulu ke seberang tadi itu ke Medan. Oh, tangkal kayu. Tapi orang kuari mun endek meuli Banjar bae. Endek meuli kayu bae. Waduh hese dina ayana mah. Ganti kuari mah ulah meuli kayu, meulina baja ringan. Orang nu boga pabrik baja ringan na geus kieu jeung pamarentah. Ieu bae. Di Indonesia mah kos karar itu bae tah. Bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin. Kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teuing. Nikmat tinggal ngurusan doang, ganjaranna gede jasa. Adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara. Ngeunaheun jasa nu mantak bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae neulekeun nu di luhur ganti mobil deui. Masya Allah, eta dasina ku ngambai teuing. Bintang ku geledai teuing di pundak. Tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing ieu jadi karyawan tetapna. Aduh, aing asup nyogok, kakarake asup geus mikiran deui aing di iraha dikaluarkeunana. Digawe mah digawe bae, barang asup digawe, tas asup digawe jadi nguruan awak. Mikirannya eta bae anak di imah datang deui pamajikan kereuneuh deui imah can boga kontrakan can kabayar dahar pan terus bae kabeneran dipecat deui bae ayeuna TV waduh pemimpin urang bani geus rapi nyisiranana ge hiji-hiji acan bukan ka dieu rapi tinggal dada bae laporan orang kaluhur teh demo atau bukan saya nyisiran sia nu rapi tangkorak sia tinggal perep bapan gaya ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngajegur karyawan sabaraha ribu di Indonesia hudangkeun ku urang bakal marawa golok rakyat anu teu pararuguh ye kuari ye kedudukanana dagang hese dak naon hese gerakeun ujianna dibeulem istana hayu coba kumaha anu hese jasa ye anu geus jadi dokter andas jadi profesor jadi teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganana jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gen teu ngadenge bupati meuli mobil deui anakna ge luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang dan mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae yu urang sadari ieu nagara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung eueuh huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa Indonesia hirup makmur majullah jinawi lain amin ngomong doang buktina mah henteu deui di mana tuh orang berangkatna ti pemilihan gubernur pilih ku sia Atut pilih ku sia oh sia kamari tah cenah yang stabil tapi ketika ku urang dituduhkeun embung tuh pan nya sia doraka lah cenah kiai ngomong bae lumayan sekupi sia nah ieu babalikan deui tetep bae ieu mah keur carita keberadaan negara urang rakyatna kos kitu pengurusan namun kukula dicaritakeun menteri sangat teu stabil jeung kekurangan-kekuranganna masih loba nah ieu mah keun bae ieu mah keur carita ngaji kos kieu horeng ieu kakarak dibongkar sakelumit doang lamun dibongkar 12 sub sesuai jeung aturan fikih Imam Syafi'i eueuna naonan di Indonesia lamun eueuna naonan urang dek dipaksakeun bae make demokrasi berarti urang geus setengah abad make demokrasi ternyata kesenjanganna lebih tinggi apakah teu coba-coba ku urang dirobah atau demokrasina diperbaiki pan tinggal kitu doang perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae yuk jangan ulah hese korupsi make Quran mah kurang gitu maling potong ke aing isinnya gubernur jadi potong nya bupatinya dipotong panai maling potong cak polisi embung kunaon itu pan aing anu sok malingna potong nya polisi leungeunna bung sieun make akuranna sieun
ketiga ya lamun aya nu zina ranjam ulah kurang gitu pancak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok ngawaan cewek engke aing mah nya DPR dibunuh emang kumaha gitu DPR urang naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik tuh kiai wa min dzalik deui lah ka dieu deui panjang jasa geus mah di kos kitu pimpinan urang ieu deui nagara geus acak-acakan kan kiai nyawanan lainnya nyawanan jelema nu mantan pemerintahna bebeja ka aing ceknya na beuh kiai kula kerja di pemerintah mana ceri kuari ngaju bae jelemana jeung teuing yang contoh teh mah cek nu saden di aing mah henteu setengah nama sia kitu ayo deuk kumaha teh atuh pan keur zaman Pak Adam Malik bae simpenan Pak Adam Malik di Cipanas sabar sagede Pak Adam Malik almarhum Masya Allah atuh ulah-ulah eta aja daina ge dai di luar negeri atuh mawa cewek dai teu bisa ngomong kumaha tapi dai Golkar dai keur carita kos kitu mentak eueuh deui iwalti urang mah eueuh deui hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga kemudian urang ngadong ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah pemerintahna dibere hati nurani rakyatna dibere jernih nuranina sehingga disalametkeun ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat amin ya robbal kitabul jarah wallahu a'lam bissawab